gedena. Da teu hampura we mamang geus kolot meureunnan geus urang nempo Gitu make pasak anon oge. geus kurang denge tah kitu sapukeun geura. Sapukeun. Da mamang geus kolot geus tepati ka tempo lah paur bisa aya paku. Geus gandeng lah. Atuh kalau singkir lah. Tah kitu. Aing geus capek mah geus teu dipaksakeun. Gua patut teh keur lieur. Hirup teh kieu wae teu ciga batur. Boga naon teh boga naon. Ieu mah boga salakina oge ya Allah. Urang teh kudu kumaha atuh mah. Nya mah ge sarua wae baheula keur zaman nyaho sorangan mah keur jadi sinden mah di jaipongan panyaho sorangan jadi bintangna. Ieu maneh mah kudu kuas emak. Astagfirullah. Mah gablek salah kita ya Allah. Kitu ayeuna gablek kolot jiga kieu. Geus pusing aing mah mikiran hirup teh ya Allah, kudu kumaha atuh. Pokoknya masing sabar ya. Engke ge pasti ngalaman kaos emak. Emak ge tukang goong, tukang kendang, kumaha emak we mah udah aing mah keur pusing ka salaki. Nyeun teh usaha-usaha ya Allah. Aya tambahan boga kolot geus kieu rek kumaha teh arang atuh hirup teh. Ini kieu-kieu teuing. Da mama teu tatanya teu nanaon. Ieu mah asli meureunnan ayeuna geus kolot teh meureun poe kawas kieu. Lain maneh kumaha teh rumah tangga teh. Di kumaha naonna? Teh tadi teh teh ieu mah keur arau. Atuh kudu kos batur mah anu 2 anu 3. Anu 2 anu 3 naonna tuh mah? Mah teh atuh da geus lila geus hayang nimbang lauk nimbang incu ieu ningali batur mah geus kereget teh da. Ya Allah. Ayeuna ka mana lalaki maneh atuh? Nyawa tadi mah anu nyusulan ka dieu. Ya syukur aya daek digawe mah kanu naon we. Astagfirullah, nyusulan buat titah naon. Mending lamun nyusulanna titah gawe mah. Moal pusing teuing urang ge mah. Bengek. Geus mah gandeng lah hariwang ngacaprak urang mah meneh keneh nyanguk lah. Kadieu keun bae salaki mah tong disasang susul sagala keun bae beusi ngaganggu. Ya Allah, lain rek nyusulan salaki aing biar teuing lah rek ka mana-mana oge. Aing mah rek nyangu barina oge ieu. Ngaladenan pikunting amit da aing mah. Nu penting aya hasilna. Naon deui ieu? Rek naon mah ka dieu? Saha eta teh Nyai? Si Jasim. Tukang ucing. Si Jasim, Mak, si Jasim. Jasim? Heeh. Ya kan. Sakola keneh. Maneh teh Jasim ieu. Eta teh bapa maneh teh ieu kungsi jeung emak teh eta teh kaedanan ku emak baheula keur ngendang. Mas coba Jasim. Aing teh keur lieur Jasim. Keur mana mah? Allah aing mah datang geus ngendang teh geus ka mana ka pusing ka teh mah nanya si Mamang lain rek ngobrol jeung kieu patut aing mah. Maneh bet ka dieu urang teh geus pusing ku salaki ayeuna ku emak. Datang deui maneh. Geus terus rek naon ka dieu teh? Tah kitu sing alalaku. Pusing ku salaki tah. Maneh teh. Aing ge ada lain jeung sasaha atuh urang teh silaturahmi mah ka imah dah. Pusing aing mah. Budak-budak teh. Itu asupan teh wau. Cukup bae datang. Kemen tadi antur ka batur sagala. Ini leungan. Saya saha nu leungeut tihang di dieu di aing mah. Tuh ya kieu mundur segala kieu mundur parab jelema apa parab bagong kan halangan Kenaon? Iya lah lumayan daun sampe kenaon tuh daun sampe nya geus nepi ka imah mah atuh parab-parab sia aya naon ieu teh lain jeung ngomong-ngomong kamari pancen si Mamang neangan taneuh heeh gue ngerek jual tanah saha tanah Mang Kardun seberapa hektar
aya sugan 2 hektar malah. Kurang leuwih 2 hektar. 2 hektar, tapi alus tanahna meureun. Oh nya, tanah mah geus Rata. nomor hiji lah di dinya mah. Mah kira-kira Eta surat-suratna aya weh. surat-surat lengkap. Lengkap. Geus boga kakak mah sugan. Yang geus satu orang tempo lah. Hari gitu mah susuganan we. Ya hayang sabar aja batana. Ya ngomong-ngomong mah hayang 75 ting sabaraha cenah nyangke Kang ngobrolkeun di ditu weh. Hayu. Ayo. Nyaho di dia teh saha? Iki nyai peong. Oh, we kayak gitu nama benar. Duh, itu tendenan astagfirullahaladzim. Lumayanan we di sudah jadi suluh gitu teh. Maha we ngaranna lembugan. Awas ya ku aing. Ngeri ieu aing atuh. Tidak membawa teh lain bak dieu keula. Suwe pisan aing mah. Jak aing kieu leuleuh mah. No. Ayo Mang. Kan tukang teh geus dihareup. Ayo. Aing kawirangan. Coba nyeri aing hulu. Kasar suwe. Kabina-bina teuing.